alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng. Almarhum Abah diondang ka Gembong carita keur hirup barang diondang ka Gembong Balaraja jelema loba langsung Abah ditah ngomong Abah ngaji Abah kunaon Abah mah tilok dipikir-pikir pan ngaji lain cara kipudol pan nama teh dirancang heuleun teh nyana ngomong we langsung kunaon ngomongkeun dukun bae ulah percaya ka dukun sebab dukun mah eta ahli neraka urang ulah osok ka dukun lamun tatamba tuh yuh ngaji teh nyaritakeun dukun be masya Allah barang balik di mobil supir ngomong kiai eta teh tadi nu ngundang kiai dukun al hikmat yeuh Abah teu jauh cek dia sugat teh lain al hikmat teh dukun ngaranna masya Allah cek Abah teh lah kajeun lah cek Allah ngagerakeun kos kitu tuh Abah mah kos kitu tah jadi tapi eta tobat akhirna tah tobat moal kula cenah lah eureunan ngahikmatna kiai barang kiai ngomong kos kitu cenah sieun kula mah eureun lah ngahikmatna tuh lantaran ikhlas ngomongna. Nah diondang deui ku hiji jelema rentenir gagah jasa teu nyaho Abah mah teu nyaho eta teh rentenir Abah ngabahas tentang renten engke tukang renter mah di akhiratna beuteungna bakal 7 lapis gede segede gunung Uhud engke di narakana terus 1 lapis 2 lapis 3 lapis dibeulem ke asal geus datang kanu terakhir didatangkeun deui ku Allah 7 lapis siksa tah mah tah rentenir teh kos kitu bakalna lamun urang nyaritakeun ku ari leumpang make suku di akhirat mangke rentenir mah leumpangna make hulu aya nu ngomong emang bisa gitu lempang make hulu sakumaha Allah ngabisakeun lempang make suku babarieun Allah mangke di akhirat lempang make hulu engke ge rentenir jelema-jelema nu sok muksi nu sok pajak di akhirat teh dibalikeun urang mah lempang make suku di akhirat ahli pajak nu sok ngadaharan pajak termasuk kiai anu sok dibere ku tukang pajak mana kiaina wallahu a'lam di tukang aya nah eta hulu da leumpang eta Abah ngabahas seputar eta bae renten teu jahoeun nu ngundang teh rentenir balik ka dieu seminggu bebeja tukang renter tobat diondang deui ku Haji Gunawan almarhum di Gembong kene anakna kan di Haji Maun eta kan nyana resep nembak Haji Gunawan mah kaleuweung ka itu diondang ku Haji almarhum Haji Gunawan Abah nyaritakeun tentang ngalaan hewan ngalaan manuk anu ngalaan anak monyet nu ngalaan kos kitu teu nyaho Abah mah bawa ka Haji Gunawan resep nembak teu nyaho beres dibahas eta siksaan jelema anu ngalaan anak monyet makna panceurik di ditu anakna dibawa anak manuk dibawa ka imah pan emanna ceurik bayangkeun lamun anak urang kada kuborosot haju dibawa ku batur indungna kan ceurik ai bapana mah tilok sabaraha tilok ceurik ai bapana mah nganasehatan lah anak hiji ge urang nyieun deui tolol teh coba eta potongan hiji pengen dibloon eta ya keur carita tetep bae anak urang eueuh mah tuh sedih bae tak keur carita manuk ge naon bedana jeung urang monyet naon bedana jeung urang hewan-hewan nu sejeuna naon bedana nah maka kunalangsana indungna ketika anakna dicokot nyana unjukan ka Gusti Allah Gusti nu ngala anak abdi mah hayang nyaho nu mana jelemana engke di akhirat engke unjukan ka Gusti Allah anak abdi baheula encan dihiberkeun dicokot mana jelemana Gusti pangiksakeun kadeudeung abdi ieu tersiksa abdi
gitu kan monyet dan lain-lain sebagainya tah nyaritakeun seputar eta Masya Allah eta Haji Gunawan almarhum langsung datang ke Abah ya bedil deh dibikeunnan eureun nyana nembakna geus bae kula mah deuk eureun bae tasieun aju eta bedilna ditinggalkeun di dieu di pondok bedilna senapan anginna aju dicokot ku kula-kula nu nembak akhirna bisa belajar nembak teh eta tembakan Haji Gunawan hari teh cepet jago kula ge manuk leutik ge ku kula mah kena bae bener gua mah mun ditembak maninin bae maninin cet Masya Allah eta teh pang-pangna kena manuk karan belajar nembak garita terus ke belah diri kajauhan gua apa ai batur tobat ai sia nembak datang ke kuari bedil aya kene di dia mah di dia besi aya besi hayang bedil gua udah boga di eta bedil mahal bedil Bunyamin kan hebatnya sih aya kuari ge ngan kulantaran geus berkaramat jadi mahal lah lalakon abah mah kana sehat teh kos kitu tarobat jelema ku sabab naon henteu aya inggis teu aya sieun atuh nyarita bae ieu mah mun aya bupati ngalem mun eueuh bupati masyaallah nagara acak-acakan alhamdulillah ku ayana bupati ieu jadi pembangunan dan lain sebagainya nuhun Pak Bupati keangkat bupati nu tadina Bapak Bupati hendek merena 3 juta jadi 15 juta gede kan aju diondang ke pendopo maca yasin sabaraka kala balikna di barena nah mun aya penggede dan lain sebagainya tah eta teh lain nganasehatan jin dosa nu kos kitu Bang Baluh ngaranna moal mengang pangkat ti Gusti Allah nah iyalah jelema anu diturunkeun pangkatna jelema anu turun ku sebab aya Bang Baluh dunia Bang Baluh makhluk Bang Baluh nafsu jeung Bang Baluh setan maka beresan geura ku urang lalaunan seringan muraqabah jeung tafakur peureum urang mata ieu bukakeun mata hate urang sok renungkeun ku urang hirup ti saha ti Allah boga hirup ti Allah endeu ka mana endeu ka Allah mun geus ka Allah bakal ditanya siap henteu urang ketika ditanya ku Allah ngajawab pertanyaan-pertanyaan Allah sabaraha taun sia ku aing dibere umur kemudian dibere dunia pake naon ku aing dibere ilmu pake naon ku aing nah eta urang kudu siap jawaban di hareupeun Allah renungkeun ku urang ketika kurang direnung engke bakal setik ngipisan engke urang pindah ka resep urang tadina resep dunia kurang bati teresep kadang ngaji jadi resep sanggeus resep tambah yakin sanggeus yakin tambah ngamalkeun eta ngageserkeun kos kitu hasil renungan urang hakikat nama ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wa amma ma yukhfadu wallahu almarhum Abah diondang ka Gembong carita keur hirup barang diondang ka Gembong Balaraja jelema loba langsung Abah ditah ngomong Abah ngaji Abah kunaon Abah mah tilok dipikir-pikir pan ngaji lain cara kipu dolim